Bahkan deui aya deui riwayat nyebatkeun jalmi anu hoyong sae ibadahna, hoyong khusyuk salatna, kedah ngalereskeun wuduna. Sajalmi anu sae wuduna sae salatna. Pandina salat dina wudu teh aya kaifiat, aya amalan-amalan khusus teu usujud wudu. Saekeun wuduna. Pandina wudu teh Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Nuju wudu pan eta nya. Nuju wudu teh pan urang anu diajarkeun ka pungkur nuju diniah nih. Ibu hilap deui panggil aina hilap deui kata apa? Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Doa naon teh? Kekemur. Nuju kemur teh urang teh ngadoa dina hate we teh kudu disadakeun. Dina hate cek hate teh Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Gusti tulungan abdi teh hoyong zikir tiasa zikir ka lisan abdi teh. Hoyong tiasa syukuran ka sanira, hoyong tiasa nyaekeun ibadah ka sanira keur wudu eta teh. Mingsreuk kana ya diingsreuk dicabakan irung teh canak cai kenyot eta wudu teh sasi cabakan imbari dicabakan dikeun sanes wudu eta mah sanes sunah ya sana cai lebatkeun ka dieu dikenyot teh bari ngadoa dina hate Allahumma arihni raihatal jannati wa anta anni radin pan kitu Gusti abdi teh pasian sesengitan surga bau abdi Gusti teu kabedag meuli parfum teh batur mah bisa menyeri parfum maraha 100.000 1 juta 2 juta abdi bujeng-bujeng teu kabedag rek meuli minyak bujung teh kabedag aya oge minyak bujung di imah eta ge urut si apana mawa di urut ngamandian mayit ngahaja dicandak minyak gitu ya eta teu kabedag tapi Gusti abdi teh cing tiasa ngamseuk kana surgana Gusti teh. Nalika naon? Allahumma arihni raihatal jannati. Mumbah wajah pan urang teh nyungkeun ngadoa ka Gusti Allah. Satos naon? Satos urang ngadoa nawaitu wudu'a fi rabbil hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Niat abdi wudu ngaleungit hadas alit fardu karena Allah taala. Didinya urang teh ngadoa ka Gusti Allah. Hate we ngadoa mah. Allahumma bayyid wajhi bi nurika yauma tabyadu wujuhu awliyaika wa tusawwid wajhi bi dhulmatika kama tasbadu wa tasbadu adaika. Gusti modaskeun wajah abdi seperti salira ngamodaskeun kakasih salira wala tusawwid wajhi ulah ngahideungkeun pameun teu abdi Gusti seperti salira ngahideungkeun musuh-musuh salira dina poe kiamat. Ulah dia poe kiamat wae Gusti bodas teh di alam dunia Gusti abdi teh maha skincare teh dunia kana haciri wae Gusti kan kitu urang teh teu kabedag bisa skincare teh 500.000 1 juta eta teh perawatan terus-terusannya terus hayang bodas teh tah air kucai wudu wae Gusti abdi mah nah kitu eta teh dina doa eta teh dina wudu kana panangan doa deui Allahumma atini kan kitu Allahumma atini kita bisyimali gitu. Kalau dina masyarakat Allahumma non harim syahri wa basyari alanar eta teh doa hungkul jalmi anu nyaekeun kana wuduna maka bakal sae dina salat